Sofi lo bacain anak jadi nyebut gue di Indonesia nabrak kata gitu dawogan namun katanya kaciri gitu nyebut gue di Indonesia mereka ikut cuma ada kaciri ternyata mau di luar bukan jadi kan seueur silip sindang cilopan jadi orang teh kedah biasa ngaguar atau tapi ngabaca jadi mana semacam upami maca mah nyata orang maca tulisan maca aksara maca buku tapi upami sebenarnya aksara iya orang kadah biasa ngabaca jadi ngabaca situasi ngabaca ngitung tadi dia pengen kunaon iya sasaja di ayakeun nyata orang teh sangkan bisa ngabaca sebab di zaman Kanjeng Rasul banyak kapungkurnya ikro cina sahur malaikat ikro baca udah itu dua akhir lagi namanya baca jadi sana iya baca dah diberi ada berhenti nulis dan baca naon sedangkan hari datanya banyak dari kalimat eta seueur pisan anu teu kabukanya maksudnya teh seueur sirik sindir sindang cilokana tadi dia pamitan pemima kurang asa ukur ngamulai naon anu parantos ku karuhun urang diayakeun jadi umpamanya bahasa tatanisa bilahmanya wong tua gawe wiwitan wong anom dharma lakon jadi nu kolot mamimitian nu ngora ngajalanan tadi pantang ulah demikian wong tua gawetan nu anomna kamarana areureul ieu teh puguj kanggo generasi muda da biji generasi muda meureun bisa meureun komo salira anu sakarakola keneh anu aya pendidikan di sakola keneh pancen ieu leuwih bakal leuwih tibatan anu teu sakola jadinya tadi ge komentar di dieu aya sabaraha sasajen anu parantos di saeuleungkeun jeung mimiti 7 lapis 7 langit 7 binatang cai 7 binatang tanah 7 aya di jero 7 poe kahirupan jadi lengkap kabeh aya dina perkara 7 tanya jadi urangnya di awal kurangnya aya 7 pangawasa teh dina 7 pangawasa rek boh Cina boh rek orang bule boh rek orang Eropa kabeh kabagean eta 7 jangan eta adilna tinu kawasa jadi orang mengadahar kuyah asin di Lembang orang Inggris ini masalah uyah asin sama karena mainnya dina adilna tinu kawasan di perkara dukumaha itu dukumaha tak mungkin adil rasa ada kabeh rasa mah sami tadi dia dina perkawis di kuyah terus